hiji kelas 10 badai membacakan dongeng yang berjudul Balasan Kepada Si Kejam. Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sadeuna. Sabab anakna sadua-dua anu karek gumilang teu aya dina sayangna. Padahal candela di padang. Sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neangan hakaneun ka anak. Ari balik anak geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih usaha acra. Puyuh curiga ka beurit sabab geus lila manehna moha tengok kawas beurit. Malah puyuh menang bejati can hegar antara cenah aya nangenan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pilumpu getih. Can hegar teu bisa nulungan da si beurit kabur kabur. Bakat kumanes hari tak kene puyuh jalu jeung bikam indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derek puyuh jalu nyaritakeun kasedihan hatena. Alap-alap nyanggupan manaurkeun kasedihan puyuh. Cenah si beurit rek dirijeg di harita alap-alap sama puyuh puput dina tangkal derek. Parona mah teu eueuh gular-gulir kahandap kemampuan sugan beurit teh kaluar dina sayangna. Fungsi sakarna alap-alap nyember semuanya. Ngan nu bisa meuli ka tumput kana sayangna. Dina sayang hadapan kelas. Di harita nu diincar ku alap-alap teh teu kaluar. Ari beurit saenggeus umasa dibadosa ngahangkan anak puyuh bari dina ngarasa diancam Allah. Dina hiji puting kabur. Ngan di perjalanan nyerang orangan mata teu bisa mati. Keur ulang cangkul di sisi wahangan ari gejlok teh bangkongna jeung beunana. We beurit cina teh luasanana. Usang alap-alap cek beurit. Mah madawasna mari rabe nah makanya pada beurit kawas beurit saki cek bangkong reka mana ieu teh aya kieu geus aya di dieu cek bangkong deui ngadeng nyaman bangkong kitu teh balah beuleuh asa kesindiran beurit balah hayang dipamentaskeun sebab cenah anak aya kabelah di teh bangkongna bukan da cenah kudu isuk di mana geus caang sabab poe eta poe keneh isukna bangkong nalih si beurit belah hareup talina sebelah deui ditalikeun